Usah saliwat aduh terek nyiapkeun kapanasaran nih Bapak. Jigsa. Ini. Lamun sia teh ngagugu aing jung deka kidul jung deka wetan prak deka kalerpek deka kulon los. Geus. Montong maka jeung kudu datang deui ka dieu aya bedegong maka aing ieu gas ya. Hayang. Nyerahkeun pisan dek dikamanakeun beungeut aing Semar bebesana nyeuna raja bari jeung eta teh ngukur sawangan dina impian lah. Arek hayang kitu dia. Hayang. Ari eta lancik anjeun. Tah ieu mah ngaranna teh Astra Jingga. Wes. Naon? Saha? Naon ieu? Haja teh teuing kuring oge. Saha ngaranna? Ngaranna teh Astra Jingga. Woi. Tobat. Kunaon? Tuh. Penyakit jantung ya jelema teh. Naon dari kudu teh ka deuleuh naon teh. Nepi ka anteng kitu ngalamun ka awewe. Ka deuleuh teu kadenge segara. Ngaranna teh saha teh sih nu jelas. Astra Jingga. Astra Jingga. Sumuhun. Nah sangaran gitu. Dasinya teh anak kaula, anak nu jadi adik, anak raja. Alok suan meureun. Suan anak we kitu lah. Cenah mah pangihna impian teh kasep. Lir dewa nu bungsur ti kahyangan. Tapi lo ari ieu. Jeung mutu ge kasep kena coet. Nah maksudnya bade ngalalana ieu nuturkeun dulur tah teh pun dulur teh gering naon hayang kawin hayang kawin hayang kawin teh ka saha ka awewe dari teh lalaki eta awewe nepi ka hayangna teh nyeta naon teu eta we teu pantes teu etis dicaritakeun lah teu etis dicaritakeun oge saolah-olah ieu teh piit ngeuneup-ngeuneup pasir jog-jog neureuy buah loa ngajul bulan ku asiwung malengpeng bakel kumuning kitu da kitu abdi teh sini hirup di rumah saya piit ngeuneup-ngeuneup nu teu tua dosa ai taeun nyari saya teh masa kumaha oge ngajul bulan puasa kan ya eta awewena urang mana rumawi duka urang mana-mana nama ngan anu jelas ieu teh kahayangna teh ditungtung langit make jeung hayang kawin ka putri raja putri raja seutik-seutik nyambung tapi ini rupa ieu teh jayana teh saha awewe anu dipi kahayangna anu dipi kapalaina teh sate ngaranna teh Virginia Virginia sih hah Virginia hah Virginia sih ini teh kena celi aing ngaranna teh Virginia sih satu jelema mun suka cara ngagabruk borok wae nek dikitukeun lamun enggak gabruk ka dieu mah dikitukeun oge moal teh ka ditu karunya ka si ieu kunaon ai salila aduh tobat ngaranna teh Wirginingsih aduh Allah ai maksud ke sarua ngadina rupa ieu Putri Raja di mana panggih ai pangihna teh teu pira dina ngimpi
yang ngimpi semungun malam naon cing malam naon hari teh malam naon malam libur malam naon malam Jumat malam Jumat malam Jumat Aisyah kunaon ge karepesan itu jelema ngagebeg wae sarua pisan ieu pangina di mana cing di mana pangina di rel salah lain taman melu di taman itu geus bandar man mini aduh kieu teh mah cing ulah ai kaula teh ua nawir ningsi sahabulan ua nawir ningsi aduh ya ua ini dah cici awas kawan sadar ua ya pisan tobat dulu mulu dulu itu nuhun pisan wa leres pisan iya pisan lakinya bulan teh langlayangan putih ciyaki nyai yang bulan matara hileudung lajeng bintang baranang di luhur ngan itu berang mati ketinggal tangtos dapet tinggal ge moal katinggal pemisir pi hujaneun manuk paseret-seret itu dina dahar nyaksian ka urang duaan leres ai kulon teh sanes wetan ai kidul sanes kaler dan luhur jeung handap jauh kahartos ih pejakeun teh kahartos cenah gede ulis mangga atuh da parantos saha ayeuna mas kaula teh nu salira leres na itu cinta kakak nah asa kabina-bina teh capek akan teh terus apruk-aprukan milarian nu kiasa ngagelehe dina pangkona mangga kati urang usapa bagja diri hirup aing dapat lu bobohan milikan si akang kieu can puguh duliat laksana geus paragat nyawa nya aya parantos takdirna kedah kieu mah ngahirup abdi kedah ngalakon takdir parantos jadi papasen panginten mangga tegang pati ilang dunya sawarga gunawi ayu papatan pata perlaya jang bulan 14 teh geuning saeng teh mulik mumpun bakti murjal gede ada bulan dina sarabat jeung abdi ulun kumaha heula tangtoh seueur kalpatanana muga agan tiasa ngapunten kalayan abdi yakin abdi teh teu kumawan tun aya kedah pulang paling masih bujeng hingga ka nyaring teu ngimpi-ngimpi acan teu rumaos agan montong teu di rumah sakeun sia kanyataanana sia bieu hees dina lahunan awewe tumuhun pun bojo heuh eta hartina sia teh geus kawin ladangna atawa waragad kawin teh ladang tidak ngajual ali-ali ampa jeung pancaroba sanes agan nyaan abdi
Bapak pengen Bapak wayang tengan perlamban pada ulur keawanan sababkeun bidi pangeran Semar Yawi Semar Yawi nangun Semar kuncung dan Siti bentar Kang Puputra ya Kang Puputra ya Kang di kampung Nyingkur sisi gunung Laras. hejo lemok dang daunan rajegna tatangkalan curcor cai nu hareran kembang-kembang warna-warni di papaes malar pantes pasuli warna manuk gede manuk letik tawis kita negara subur makmur gemah nipak lo Cinawi aman santosa kertala karja itu keayaan hiji sepuh nu parantos kasipuh ku pangaweruh kapatri ku pangarti tapi jalma anu keur nyumput buni dinu caang negrak bari teka tembok Laras. Kakasih Semar Badranaya anu nyarengan Dewi Siti Ragen garwana atuh Yendawala nampi panyaur ngandika tapi dama kaula nun Kakang Semar mangga naon nu pihal anu bade disaurkeun teh supados kasaksen ayeuna kupun anak sumuhun atuh Pak
aya pikir naon abdi keur maraban doma nu teh gitu ari gaduh ari kagungan itu kalarasan pisan anu bikang bade pisan ngajuru ayeuna teh plan jaluna mah panti pakoan ti holis di Sumbersari teh bibit sae teh heuh syukur-syukur kumaha nu karacunan teh ada meureun teu bisa ditulungan da diusahakeun mah parantos nepi ka hanteuna heuh atuh da tong boro make jeung doma urang oge nu ngukutna bakal paeh tomboro sato malahan indung silaing make jeung tahajud sagala bakat tingkunya teu ka doma eta teh tapi da teu bisa ge tadi dieu dina harti saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun sok mineng kabanungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteu reureuh-reureuh da geuning anu bakal karasa jeung karanapan mah angin kadar ti pangeran manusia kadar rencana kabul aya di nu Maha Agung laksana aya di nu Maha Kawasa sumuhun tadi dia kurang hidup kudu sabar tawakal teh ujuk sumuhun tak sajabana ti kitu pangna ieu riung mungpulung teh kahayang mah sarerea sabab kewajiban kolot oge ayana di rumah tangga ieu teh kewajiban salaki 3 bulan sakali mah nalek kanu jadi bojo bisi dina sajroning di kungkung bisi teu diawur dicangcang teu diparaban paribasana bisi boga rasa teu ngeunah aya hak inung silaing ngagugat ka dewek antenna aya hukumna tah kitu mah kewajiban bapa anu sakitu taun lila nak ku bapa dipihukum teh nalek raga katina nanya raga katineung nah masih keneh betah dipihukum ku bapa anu sakieu heureutpakeun pungsat bahan lieu eueuh ragap teu aya usaha ge koreh-koreh cok bari rurupaan bapa teh panteus sarua jeung batu naon sering-sering kunaon dari kamu Bu sumuhun da salarasna malihan sakapeung mah jalmi sok ka kuping ku abdi kumaha sun bapa teh teu nalipak maneh malihan sok aya anu ngagerentos ka kuping ku abdi di mana-mana bapa geuning angkat ka pasar ngagiringkeun emak pajarkeun teh cenah itu penguin nuturkeun jelema ditamahan sia mah tidak kitu ongkos penguin ngiringkeun dewi kitu Pak darurupian bapak teh sapuk sareng batur ditinggal ti pengker bapak teh percis tanggungan kurupuk digigir buncir ti tukang dengklang digigir buncir ti tukang dengklang teh nya dina doma mah teu aya reng-rengan bapak teh dihareup bureut kitu tak wajib tumaros ka mah cik aduh ampun teuing kakang semua cing berat nyuhun berat nanggung berat narimakeun anak anu sakitu dedeh ulas asih ka kaula teu aya deui pangeran di dunya teh lintang ti salira kakang Semar punyungeun kaula semaheun kaula dama-damaeun kaula atuh cenah soal kakayaan da puguh kaula teh ti leuletik teh dipepene ku dunya Mas picis kumarin cing inten jumanten hoyong naon paripaosna moal burung laksana sumuhun da putri raja mama terah menak ayeuna ditikah ku bapa anu sakira regedna dicanak oge di bumi anu sakira yodna uyuhan mah teu aral oge
mun kitunya istri teh uyuhan betah dawala kesenangan jeung kabagjaan teu bisa diukur kudunya wungkul tapi kadedeh kanyaah papa maneh anu blok-blokan ka teh luar biasa dawala nyaah nate lahir batin tembus di dunia dugi ka akhirat atuh sanajan kaula ulun kumaula kasalira da teu aya deui pangeran di dunia lintang tilu jadi salaki sarebu hitnya rumatak dewek mung boga pamajikan geus yen teu mangge cara mah nya kitu cing rayagan yang anu kitu pamajikan sawangsulna bapakna kumaha dituturkeun kaula teh betah keneh lalu kuraweuh haseum dengan ih mah apan jodoh bapak teh anu awal jeung nu akhir eta oh syukur dumeh bapak teh pan mawa anak sampuran satilu-tilu si cepot si dawala si gareng hah parantos jadi anak kaula lahir batin astra jingga dawala jeung dala gareng sugana mama kosok dirungsing ngapoe aduh atuh sawajarna ka indung mah dak kadeungeun mah geuning teu wanieun nikmatna ka bina-bina dirungsing ku anak ajan ketos ge naon teh seuri nya eta dumeh anak bararaong da abdi ge mah lahir batin dunia akhirat paripaosna nyaah ka mah teh teu asa ka anak sampuran malahan dina hate teh leungitkeun nu kitu mah leungit mah teh inung abdi pujaeun abdi punjungan abdi semahkeun abdi dameun abdi tong disebat anak sampuran mah inung abdi asli abdi putra mah asli syukur tah diwawa tesanan kanyaah tidak sajabana ti kitu urang teh sasat dipercaya ku masyarakat di dieu sabudeureunnana kampung Tumaritis desa kena Gorowong dewek teh sasatna diangkat ku balarea jadi ais pangampi jadi pupuh lemur kepala desa sumuh taku kituna sumuhun Pak Kades kumaha dulungan urang kapan selenting bawaning angin kolepat bawaning beja juragan Arjuna kumaha di daerah Madukara ayeuna teh duka ka mana angkatna duka kumaha nasibna teu aya beja nepi ka kiwari ta urang sawajibna warga masyarakat anu kudu milu tanggung jawab kana kasalamatanana atuh urang teh kudu we usaha mah kumaha carana tatanya kaitu jeung ka dieu pangaulaan juragan Arjuna heeh juragan eta teh nuju alitna mah kakasihna teh Permadi nya Den Permadi popondok nama Den Mardi teh nya Mardi dituluykeun nama Mardiano teh Permadian nya nah kawas orang Jawa lain asli teteh putra daerah orang Sukanagara teteh tanya we ku bahasa Sunda grepek da alus ngajawabna putra Pak Abbas teteh putra Pak Abbas Adhar eta teh Haji Abbas marukankeun teh pimpinan seni teteh SDKI Jakarta mah syukur jang syukur ayeuna ge tuh nuju ngadangukeun na TV na TV naon TV nu bade dipasiekeun ka abdi siapa da kitu wae tah kitu juragan Arjuna teh juragan Margana teu aya ayeuna teh sumuhun kitu tah keukeur mah mikiran eta
dewek teh katurug-turug si cepot unggah adat sumu dapat ditanya ge ku abdi cekeng kunaon aa teh atuh aang teh bilih aya kapalai aang sok blak-blakan teu perlu nyaho cenah sileing mah kitu ngaritmu ngaraban domamu duka kabungbulangan ku si seta paeh gitu pedah karacunan sampe pan geus sidik digentian ku hoan bager hoan mana anu sipit geuning cara abdi we da saturunan teh jeung abdi Ki Haji Mahpudin meulina ge jadi pun lanceuk teh nya ta unggah adat kitu cing bisi aya kahayang kitu kakolot mah bebeja ulah cara bebenyit teuing da si cepot teh geus gede blak-blakan ulah sumput salinu cing pangneangankeun ka dieu ceuk dewek bisi pajar teu diperhatikeun guru jadi kolot kira perhatian wah apan kewajiban kolot mah geuning nyakolakeun ngadidik nepi ka ngawinkeun eta geus kewajiban dewek bisi aya kahayang jing pangnanyakeun atawa langsung calukan ku siling ka dieu kitu ceuk indung silaing jeung ceuk dewek jing bisi hayang naon-naon bebeja ieu mah kolot indung sia nepi ka katatangko teh ngai magrib teh pangi-pangi tina tangka-nangka we iya penyetak ayeuna tuh geuning itu tuh jang astra jingga anak maka dia jang ya udah sahur bapak ka dieu cenah sieun dicarekan moal ka dieu calikna di dieu yeuh Kang teuing dibawa si Isyar kitu nya Assalamualaikum Waalaikumsalam sampurasun rampes ya ka dieu anak king heubeul mah teh papani ka mana wae ari maneh coba kapi hatur bapak tong ceurik jak hong ditarima coba kapi hatur abdi aduh tobat teuing anak king astajinga anak emak nuhun cu cager ti mana wae ari maneh mah teh melang lain kunaon cepot perjanjian kamu oh jadi engeh lainnya engeh betul sedih aja cuma juga milu sedih kai jebeng daya apa bersih ayah kahayang bebeja segala rupa oge atawa ieu teh dulur dawala teh pikeun batur rupa kumaha itu apan aa jeung kuring teh geus ngawangun loro-loro ning tunggal lir geni lan huruf B lir kembang lan sarine geni ne cepot huruf B dawala kembang ne cepot sarina dawala tuh gitu saina cepot kuring cenah capit teu nyambung karunya si dawala nepi ka kiwari sajari-jari heuring teh sok bebeja mawi abdi teh bapak kunaon jang sok bebeja ka maju bisi hayang naon-naon oge bebeja hayu urang ka aki maneh ka itu ka sekar mume isin mah bisi rek ngojek atuh pangulikeun motor kitu ka mak nya atawa bisi hayang ngadalang
nya ulah nungguan hotel wae nya Numawi Bapak abdi teh pengadui kaki ece kepengaruhan ku impian abdi teh hate abdi teh dibangbalerkeun ka itu dibangbalerkeun ka dieu teh tuluy kabayangkeun we eta we hiji anu kabayangkeun ku abdi teh Bapak. oh aya problem batin Nya naha naon jang ai kawit mah abdi teh ngimpi mah ngimpi naon jang ngimpi naon atuh teh ngimpi ngadu muncang alah nu kitu dijieun sedih mimpi wae mah jadi pikiran naon atuh ngimpi naon jang ngimpi naon ngimpi naon penting tadi ok bejakeun aka anu jadi bapak boh ngalagu boh ngabodor situ teh nyari atuh da mun lila aing mah kesal tong maksakeun da walah wah mun digeureurkeun kurang kaler si laing teh ngimpi naon abdi teh upami teh lepat Madinah ugi Jumaah lain apa 10 dinten 400 kalangkung mangin dia tanggung ka kiwari mah duka wage duka kliwon nya aing ngimpi teh kitu abdi teh ke di Patamanan we aya taman anu metak endah kemang-kemang warna-warni akhirnya tataman teh kurunyung teh aya istri geulis kawanti-wanti enak kabina-bina lucu teh ruban dang dosana teh dang dosan putri raja ai kabeh teh jono gitu aya abdi teh ngalieu abdi teh diuk da isin ninggal rupiahna aduh Bapak teu acan dikieuna ge abdi teh acan menakan rupi istri anu model kitu efek teh manehna teh Pak ka abdi teh kana tak-tak kana baju abdi dibedoa kaluhur abdi teh di piwarang ngantung gado didangkeun bari jeung abdi teh aduh disirikna ngompolan maneh ku isin-isina leper atuh pasti Kang eta teh cacak teh dandos da geuning ayeuna mah awewe teh di dangdosana ge kalabuki goreng patut kemudian tadi na jeding tong bari ngagoreng batur atuh lain cara ieu panjingkakeun ulah tetangga aing merecet kitu oh nah aka teh geus jadi idola di lemur urang di Tumaritis oge meureun da hayang nyawe geletuk batuna gejebur caina babaturan urang teh sampai wiriji teh kitu ya babaturan oge barang pentah hungkul mah keuna naon tuluy eta dina impian teh istri teh kitu kakasihna teh ngenalkeun cenah papi kabeh teh nyebutna teh papi doa sakapeung papi sakapeung empeh udah tukang gamang sok papi we deudeuh teuing nya ngenalkeun ngaran abdi teh Wirginingsih saha Wirginingsih Cikeng neng teh di mana? Apa dia? Cenah negara kaula tuh itu karaton kaula ieu teh. Leuh hilap deui negarana mah. Abdi teh hiji-hijina putri raja. Purti tunggal. Kitu kan. tuluy kumaha Tuluy jang. Abdi teh milarian ti kapungkur cenah hayang pamagat anu sapertos kieu teh tipe kieu teh kitu ka abdi teh. Ora ai tipe aing tipe naon. tipe akang mah tipe ting Nah, saya teh oek atawa tipe reu
beli di babu ke kuaing dola. tipe 2 hiji gini sih Terus mau boga salaki cenah abdi teh lamun teu kangkang. sakapeng aping sakapeng engkang Sakapeng api sakapeng kang teh apa nih? Abdi tidak dipaksa kumaha ya, abdi gila laki dipaksa-paksa cing mah daek we hate teh. Eukeun mah eukeun da puguh normal atuh abdi ge. Heeh. Bener ja. Cikeng neng teh leres teh da abdi teh isina teh tetegeun abdi teh nyarangan ayeuna teh da puguh rumah sia abdi mah bokelek. Kang cenah muni harum kieu salira engkang teh pajarkeun teh harum awak aing teh wala harum. Sakieu pengarna teh heuh. Tuluy tah kitu iraha cenah Kang pendak deui diantos pisan. Gaya itu mau ngaranna teh kakasina teh Wiriginingsi. Tah kitu jadi abdi teh kaedanan ku impian Bapak. Abdi teh sanggup hirup, abdi teh sakapeung ai magrib teh kapan abdi teh sok ngabantun tambang rek ngagantung maneh. abdi meureunnya Tapi eling deui sieun teu laksana ka manehna. Tapi dipikir deui pilaku maka jeung kudu laksana itu mah putri raja abdi mah jelema heureut pakeun pusat bahan yeuk eueuh rangkap aya. Tobat teuing asna jinga. Seolah-olah abdi teh biit nginek-nginek pasir jog-jog neureuy buah roa ngajul bulan kuat iu kahayang ditungtung langit ya kakak moal kahontah aku abdi jalma sangsara model abdi hayang ka putri raja tapi dah hate mah hate karena ge hate karena ge hate teu bisa dipangpalerkeun Bapak ka dieu wae dina kongkolak panon eta istri. Jadi abdi teh pangna nepi ka kieu hoyong amitan kanu jadi sepuh hoyong nyingkah ti lemur dek nuturkeun inung sukuna teh make jeung ngimpi abdi teh moal pati-pati ngimpi lamun eueuh kenyataan moal balik mun can panggih abdi teh lukut naon ngarawi lubuk hideung jadi bodas dada antara kana bumi buluan belucang jangan orai mun can kapanggih mawa ka wangsul. Aya anu jadi sedih teh wala mak cenah nu mangalakeun suluh jeung cai biasana mah dewek wala dewek pihapikeun mak nyerinya hate nyaah teuing aduh tobat ting anak king dawala jadi kaedanan ku impian mah lancing musap beungeut istighfar jang eta oge ulah udang sare cek teh istighfar agar we teu cager nah ieu teh Bapak impian ka impikeun disebut ka impikeun teh beurang teh teu mikir hayang kawin dan pernah panggil jeung sekolot ngimpi di jam 1 nepi ka jam 5 eta mah nyaan ngimpi ngeling ka impikeun. Jadi abdi teh bade mios ti lemur Bapak. Anu disuhunkeun teh doa nanti Bapak sareng ti emak abdi teh mung panuhun we abdi teh sanes teh hoyong mantosan kapriyogian emak sareng Bapak di lemur dan tidak abdi teh geus gede Bapak aya kahayang jeung normal abdi teh. Dek mios abdi teh Bapak. Ya. Jangan pilih kasepuh. Kaimpikeun teh atawa Ridwan teh nu kitu teh Ridwan sia hiji silaing teh sing tingali kaayaan urang teh anu sakieu heureut pakeun pungsat bahan ieu eueuh ranggap teu aya usaha ge kore-kore cok hartina ilaing teh sing bisa nalipak maneh
rupa teu sarua jeung batur kaayaan pon gitu deui teh neangan anu saimar anu sajajar loba tetangga urang oge sakumaha anu geus dicaritakeun ku si laing eta kalakuan model kitu piit ngedek-ngedek cir jog-jog neuri buah loang ngaju bulan ku asiwung baleng pake kumunding teh eta teh salah bisi dihina bisi dijajak deuleu sabab dina rumah tangga teh kudu runtut raus sauyunan mun cai jadi saleuwi mun darat jadi salebak sapapai sama manis sabagja jeung satanggung jawab sareuneg saiga sabobot sapihanean oke kudu aya pangdoa pangrojong teu jadi kolot kumaha lamun indung bapana teu doaeun nempok piminantueun model kieu akhirna sia dihina sedangkan dewek lamun si dewek dihina mah langsung teu naon tapi lamun anak geus dihina dewek sok cengkak eueuh dunyakeun nasihat ulah nya neangan we dina soal normal si lain hayang boga pemajikan badak kitu keneh deuleu ulah nyiar-nyiar pi capeun pi dosaeun sok teangan eta tangga urang hate bapak hate teu bisa dipangpalerkeun sanajan loba keur gantina moal acara jeung anjeunna wiri geuning sih karasa keneh waktu anjeun yang saya dina dada bari ngaluarkeun sepanon meuni nyecep tiis kana dada dicengkatkeun teh ku kuring anjeun gado teh meuni teu hese merehan bari jeung meuremkeun panonna seolah-olah nangtang ka kuring oh sayangku demikianlah tadi saudara pendengar lain saja duduk itu nges montong di pikiran gitu patut riwan wah bapak Sugriwan anu kitu teh da abdi mageningan moh sedih bor keur kitu kieu ge eueuh nu melu sedih abdi mah keur bae dek mandiri we hirup mah batur teh kalah jangan serikeun abdi seri heuh eta teh jeung serikeun teh sia teh payut ka patutna teh naon tayo ka patutna mah abdi mah bade keukeuh we bade mios ai mah doana we ti mah bapak doa keke masrahkeun domba kabeh ku lain urus domba saha geus saha we aku geus sering abdi bade mios mah ulah nah sia teh kapangaruhan ku impian aya ai jurig teh deuleu 1000 hiji jalan pikeun ngagoda manusia sangkan manusia nyengsang tina pengabdian bari nu kitu patut mah urusan dunya ai dunya mah sakedeung lah saliwat ai enggak usah naon saliwat atuh teh rek nyiepkeun ka panasaran we bapak jigja ini lamun sia teh ngagugu aing jung deka kidul jung deka wetan prak deka kalerpek deka kulon los geus montong maka jeung kudu datang deui ka dieu aya bedegong maka aing gas ya hayang ngerakeun pisan dek dikamanakeun beungeut aing Semar bebesan anjeunna raja bari jeung eta teh ngukur sawangan dina impian lah arek hayang kitu di hayang ulah kitu-kitu teuing eta teh tuang putra kakang sama cicing tong dirojong cicing nini menyepah kakaknya hayang tuturkeun inung suku sia itu geus ngagugu maka aing ini
Mawi abdi dongkap kitu pada anu merestu nuhun. Anaknya kasih bapak abdi diurus ku bapak ti kapungkur dugi kayeuna teh. Abdi teh tiasa mulang tarima anggur berat nuhun berat nahung berat narimakeunana. Kasambung ku kanya mah abdi dugi ka kieu teh mah nuhun mah muga-muga bapak mah salamina ayeuna penang teh ngan gue sinu kagungan. Abdi hapunten tidak sangarupi karapatan tidak kabedogongan anak tidak ada dola dek mi HP mak jeung bapak mi HP da geus karolo cece aing mah kumaha nasibna teh mikiran dewek bae dek mi HP mak bapak permios ayo ini sia kabina-bina teuing deuleu nah teh kabina-bina teuing kakang semua cicing wah terus ngingki gitu itu. Kalau Pak itu geus disiapkeun gemolan ari sugan teh can. Gemolan oge geus disiapkeun deui itu. Bener luasna teh. Keun antep deuleu. Tuman. Lain tuman-tuman. Naon sia teh? Mang menang geus ya. Sana mang menang keun turunan tetepangna kitu ge. Turunan ti saha sia teh? Ti bubuyutna. Da lain anak ucing da teh cepot teh. Bubuyut bapana. Teu nalipak maneh. Ai budak kitu nya. Cing ngeunteng bapak teh atuh. Cing sadar nepi ka pelbahdinya eta teng maruteng anak Merak kukuncungan uyah tara TS ka Singapura. Uyah mah tetep TS na ka anak ti saha turunanana si cepot teh turunan Semar. Punten ieu mah ieu. Da ieu mah nyaritakeun. Turunan dewek. Somohona teu sadar bapak dupi bapak pangkat teh naon. Dan dipercaya sote ayeuna jadi kuwusna sapak di kampung ieu. Bapak teh jalmi heureutpakeun punsat bahan lieu eueuh ragap teu aya usaha korek-korecok rurupaan teu patut jeung batur beungeut bodas awak hideung. Ceuk abdi oge disebut tomat teh eueuh reng-rengan bapak mah disebut tempur lain reng-rengan teu aya. Penciteun doma sayur ge beh ditu na leuheung keneh doma sayur. Teu kabagian kelas ya bapak mah. Doma nini we kitu. Teuing lamun doma nini kencar-kencarkeun mah. Coba eta kakolot. Somoho. Bongana kolotna bubudakeun. Bubudakeun kumaha dewek? Bapak teh ngeunteng kasep henteu ari bapak. Rumah sadewek teh henteu. Ai bapak nikah ka saha? Ka indung si lain. Putri ti mana? Ti nagara Sekar Mume. Putri saha? Nya putri raja. Geuning eta turunan ti dinya. Abina-bina teuing. Tuh tetangga aing ngeprokan nih. Dapan uju Tau sok kitu, Pak. Baheula bapak geuning basa kapelet kumaha duh mau ditunggu di paru catang dirumpak aya kararas baru kana teu diintip ku abdi aya kararas gapruk Siti Ragen Saruadina pangimpian pan harita barareu teh pangna bareuh awak nepi ka kitu nepi ka ayeuna teh cager teh digembrong ka marang kalabut kararas nya belahan monok kitu teh harita teh jak kitu mah harita teh air rahasia kabongkar teh kitu hari can pangwi harita panjeun mah sarua can penak jeung emak cinjang tulungan inung sia teh geus mapageun tadi papageun dina impian tina impenan bapak ge kapungkur geuning sami ka anak men tulung ayeuna anak minta tulung kolot kalah diusir kolot dengarana cenah ka anak teh nyaah teh eueuh nu nyakin nasihan kanu gedenya aku gedena kanu leutiknya aku leutikna kanu awewenya aku awewena kanu pinternya aku pinterna kanu bodohnya aku bodona kanu goreng patutnya aku goreng patutna kanu baongnya aku baongna
kalau pekeknya aku pekekna tuh bener jang bener nah keketerekan mang menangkeun ka anak nepi ka ngesek-ngesekeun tuturkeun sia erek da kadulur balik-balik kanan kolot kitu patut ngomong kadengen-dengen ka anak sorangan mah punten mah abdi mah mangalakeun suluh panginten 7 minggu mah dek nuturkeun pun lanceuk tuturkeun yang bisi kumaha onamkeun bae mama dek di dieu dek mandiri dek nitah tatangga we kala suluh mah ja sumuhun kolot kitu teuing aing mah dek dituturkeun aing mah jor sia tobat anak dalam mamilu nah teteh nah pake jeung nah teteh segala ari Kakang Semar kabina-bina teuing naonannya teh kalau teh nepi ka kitu ampun teuing sugan teh nyaanya kanu jadi anak teh kabina-bina teh bari jeung anjeun teh budak dibawa geus galedek ku kaula nepi ka lahir batin dunya akhiratnya ku anak ai bapana sorangan kitu patut Gusti ampun gitu Jek dan naon teh manglawankeun lain manglawankeun atuh da kanyaah kadeudeuh kaulas kasih kanu jadi anak kasih asta jingga kasih dawala teh geus napel geus aya dina hate geus kahijian ya Geus masket atuh. geus masket ari ayeuna nguping kasauran model kitu asa teu payus munguh disepuh teu wajar aya di bapa kasauran model kitu teu beda we kacang dengan kajang kabina-bina teuing ayeuna kaula teh bade deudeuheus ka Kang Jeung Rama ka nagara Sekar Mume dek nyuhunkeun harta bana Mas Picis kumarincing inten Jumanten kangge punana kangge si Asajingga kangge si Dawala bilih eta pipa majikanna teh barang penta emas palai-palai sabaraton laras ieu mah sanes banyol bade dipasihkeun ku kaula bade dipaksa kaula teh putri rajana asa kabina-bina teuing teh anak nepi ka kitu aya kahayang pisan nulungan indung naon ngaranna kaula teh ayeuna teh rek mios ka tukang kaput dek dicalukan si cepot dek diukur cenah make jas Cenah make jas hujan leli. dek didangdanan ku kaula nah sakabina-bina teuing Kakang Semar hapunten si cepot cenah make takwa Cenah make bener. ikatna cenah digenti ulah kitu wae benawan Nya make takwa make helm malah lucu. sakitu kaula nun hapunten teuing lolo kades kada penting gede karayu wa istri kanya permios Kakang heula diuk dek dituturkeun si cepot ha deudeung api-api teuing aduh kakara indung siapa ke jeung nyeremkeun ka aing heeh ma kumaha nuhun ulah ceuk beja Siti Ragennya ka anak sampeuran teh bisi ieu teh mangrupa kedok tapi geuning ieu meureun anu disebut mulus banglus gembleng tur salamet teh daya populasan hiji istri anu sajati sanajan ka anak sampeuran nepi ka tega rek ninggalkeun kula salaku bapakna dek melaan si Astra Jingga bari jeung eta teh anak sampeuran nganu hartinya ka anakna bogoh ka bapakna Tah eta mun kana ritunya.
moal dua matak bapak moal nyerahkeun mah sabab naon moal aya deui cara mah teh tibatan miceun memenih nama eta make jeung rek bae harta kakayaan mas bisi kumaha cingin teh jemanten rek tontonan nuhun eta teh tina kanyaah bijilna ma cing inget bisi teu apa sawarga teh nu dewek cing inget ieu sawarga teh diukurkeun jeung dunya eta dunya ieu bumi leras dalap ribuan kali lipat gede lagi bari jeung mah mancanagara aya keneh di bumi dek ngadu geulis jeung bapak yuk hayang naon si cepot tong boro make jeung hayang ka manusia nu aya di dunya hayang ka widadari dibedol paing hiji saton mah teh dek ngawa emas teh letik Kayak kuku teh hayang sabaraha kontainer emas beli jeung gunungna ampun nuhun mak nuhun kanyaah mah geura kitu tah bener teh dunya ke nasihan naon atuh pangna dugi ka diusir engkeun cenah mandiri di mana-mana jelema peurih mangkena ka ituna peurah aya menang peurah cenah macakar antep cenah katemong jati dirina cenah temong kamandirianana ulah diwowoy gede geus dewasa eukeurkeun si sepot teh gede geus dewasa eukeurkeun antep cenah mikir di mana-mana manusia geus ngahontal hese capek susah payah pahit getir lara barangsak kaituna kumaha kira-kira kurang aja ya kira-kira teuing tingali dina Malik Yaumidin ma didinya teh mad badal bisa dua mad badal dua harakat tapi aya deui anu disebut mad tabi'i bisa dua bisa tilu teman ma hartina perkara li pikeun ki maneh jadi perkara pikeun maneh teh bakal karasana di akhir lamun daek peurih bohane boh goreng di akhir manusia mah karasana aya deui nu ngartikeun raja atawa nu ngaratuan di poe akhir heueuh kitu hasil tina amal soleh hasil tina bener bageur teh bakal dipapag ku malaikat oge lain dipepeg hah keun antap cenah mandiri aduh ampun teuing urang lalajoanan keun cenah nepi ka pebah mana kitu mah ampun teuing Kakang Semar jadi si cepot teh bakal salamet dihina ku pimitohaeunana nepi ka ditampi ku awewena aing turun asik loba teh ngalajo TV inung sia teh make jeung nyaho naon beta saha artasik asik mana nuhun atuh si sepot bakal laksana tobat teh hayang geura nempo piminantueun ampun ieu kongkorong itu gaduh kongkorong anu 100 gram bari dipasikeun ka piminantu nuhun kongkorong anu mana anu dijual teh geudeung ku sigaret apa dijual mah eueuh meureun apa dicokot teh ku si cepot tuluy dicokot teh ku si dawala tah ayeuna teh aya di Pak Gade digadekeun ku segot heeh keun bae saya tahu korong doma ayo mah urang ngaliwat teh ya hah tibalan kaula nun jeung melang wa teh kadunungan ua
padunungan Bapak juragan Permadi ayana Yono juragan Arjuna teu aya teh ya tuh ayo mah ayo